Duh, si Haji rahanya mau bayar hutangnya ke orang, mengkaling orang butuh ya duit tuh, kurang susul gitu kayu mahna gerak tuman teuing geus lila teuing mempang nama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam juragan. Aduh, kumaha damang? Damang iya bade mas iya teh kopiat ya kumaha. Aduh, abina nuju teu gado. Henteu kieu weh. Abi kan anjing bade ieu bade ngajual cau. Mohon Anjing mah pokona mah ieu disiapkeun ka dieu deui we anjing. paling irahannya abi ieu pisan perlu Nya. pisan. Anjing soretan lah. Oh. Pisang gitu. Nyatunya diantosnya ku abinya. Nya mangga. Mohon bade ka bumi ieu na Bapak we. Bapak we ka dieu mending ge. oh siap Bapak ka dieu. siap atuh. Ya abi ka dieu nya Nya, siap. atur nuhun nya. Yuk, mangga. Duh, udah hasil sugane sukan mah hasil baiklah ke kadieu deui lah. Duh, geus 2 poe sugane atuh mudah-mudahan ya si Aji aya ya orang teang gitu kayu mahna. Ji, aduh, Magi, mah atas ayat saacan. heuh. Sauna anu mau. Aduh, Isuk maaf. deui weh. Oh, kumaha tuh dah. Hampura orang lain tuh lain jalir janji caura anu mau. Atuh gitu mah iraha atunya. Isuk we isuk. Isuk bener ya. Heeh. 2 poe isuk-isuk terus. Heeh, orang geus kumaha tuh duit naon we isuk lah nya. Atuh kayak gitu mah. Heuh hampura nya. Nya. Sing Aduh, para rusing kieu nagih duit teu cair wae geura. Kudunan sarana kumaha ya teh urang dukun kitu kan. Saeyeuna mah urang kadukun lah pusing ieu mah. Assalamualaikum Wak. Waalaikumsalam. Mangga, punten. Aduh. Ya naon pangersa? Ya iya dek lagi berogi hutang rada hese. Gaduh hutangna. Iya rerengsangan ada rada hese we gitu tagih teh Wak. Pas maralami eta. Aya 2 mingguan mah. Ayeuna teh hoyong katagi hutang teh gitu. Nya Asana ka dieu teh bade nyuntun tulung mainannya. nya tah tugan manawi aya gitu tah. Enggak kuring ditulungan tapi hasilnya orang bagi 2 kumaha. Duh. Juga bagus enak ganti ide ieu, ganti ide ya. Kada kumahanya. Ai carana pi hasileun mah hayu we atuh. Ieu rek pura-pura jadi dukunnya. Oh gitu. Heeh. Oh, Nya sok atuh ai susulan kira-kira. gaduh hutangna anak ka dieu. Ieu rek pura-pura jadi dukunnya. Nya sok atuh ai Ya. kira-kira pi hasileun mah. Hasil ieu mah 100% pokoknya mah dijamin. Tapi kudu dibagi 2 meureun Wak. Bagi 2. Tadi juga meureun kumaha atuh. Siap tuh bagi 2. Nya Ya. dia atuh siap. Oke. 1 2 3 4 5 genep. Gelo. Ngomongnya tuh bukan duit, bari jeung ngitung duit. Balik dari Aji. Ji, Aduh, hampura can boga duit naon ge. lain ieu mah urang dukun, mah urang ngajak beunghar. Aya di dieu babaturan. Nya daek atuh. Hayu atuh urang ka ditu. Hayu lah. Yuk. Jauh kene mah dukunnya juragan. Tak deket di dieu, sakedeung deui pokona mah. Hmm. Sampurasun. Lampes. Mangga, linggih.
Iya bang, ngajak rerencangan gitu hayong rada lancar anu diusahaeun cenah saurna mah. Kumaha tah bah? Itu nu gaduh maksad teh nya. Nya anu dicarioskeun teh dengan bah. Oh, selain mun keur diusahakeun ieu teh bade anu kamari dicarioskeun teh ya. Ieu teh panginten nya. Nya bah. Da bahagia tos terang saat acan ka dieu dina hati abah tos terang. Katulihan kan hege Tah kieu sakirna si abah teh. bahwa pangersa bade ka dieu teh abah mah tos terang di awal. Abah orang ditinggal tina cai bahwa ieu teh gaduh maksud bade nagih hutang tapi sesahnya. Nya. Kayaknya orang tempo di nu cai. Ku abah bakal katinggal ieu di nu cai haratanana. Yang bakal digampilkeun ieu ninggal di nu cai. Abah orang baca mantrana. Cang pecing belah we. Ulah rungsing tengah poe. Nya. Dut kali dut kejebrut teh ditut. Wah. Wah. Nah, eta mantrana. Aya hiji syarat deui. Naon bah syaratna? Syaratna teh kudu numbalkeun. Duh, Numbalkeun naon bah? nya eta mah aya dua pilihan. Rek numbalkeun keluarga atanapi nu gaduh hutang. Duh, Mun keluarga berat teu. keluarga mah berat tuh bah da ka pikanyaah tuh keluarga. Berarti hiji cara mun hutang hayang kabayar, hayang katagih. Mun hutang hayang katagih kudu numbalkeun nu gaduh hutang. Tos ya atulah anu Nu gaduh hutang wae. nu gaduh hutang wae lah bah. Oke, urang tik. Bray. Tah, eta tetep ditinggal dina baskom kedah anu janten tumal teh anu gaduh hutang. Panginten sakitu Oh gitu bah. ti abah mah. Mohon. Mangga mudah-mudahan cing hasil. Nya bah nuhun bah. Atur nuhun nya. Nya bah. Sebenarnya Duh nuhun pisan bah. Mohon. Nya. mangga. Ya. Di lawannya bah. Mohon. Mangga. Nuhun pisan bah tos ieu na ieu. Anjir, kieu carana mah urang atuh itu mah kieu carana mah atuh. Ini urang boga hutang ya. Kumaha nya? Juragan. Saya naon? Urang boga hutang teh ka juragan ya. Tapi lunasan ah ayeuna. Saya gitu. Nya lumayan ya. Oh atuh. Tuh nuhun nya. Geus aya mah nya. Siap. Ya, siapnya. Di dia nuhun yang ngeceberengin nya. Nya di diong di aya keperluan ka ditu. Oh iya siap atuh. Di dia balik heula atuh nya. Oh nya. Nuhun nya. Yo siap. Wuhuy, cair euy. Duit teh euy. Wuhuy, cair euy. Cair pangersa. Cair atuh, Wak. Mah. Aduh. Bener. Nah, Alhamdulillahnya. Aduh. Dia jangan pagi-pagi bah ya tehnya. Oh, kan kemarin penjanjian gitu kan. Namun hasil dibagi dua gitu kan. Gitu Hang iya mah jenisna di dia unggulnya. Dia jang komisi abah iya mah. Iya. Alhamdulillah cair. Bahnya jang bako eta mah bahnya. Bako. Tah engke mah mun aya pasien bawa deui ka dieu. Oh gitu nya. Urang bisnis kan bahnya. Sok we naon namanya nyari jodoh piusaheun naon bawa we ka dieu. Siap bah orang bisnis keunanya. Ya. Atur nuhun atunya ieu aduh lumayan kalau meser ieu sepaheun.